Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, sehat kah? Sehat. Alhamdulillah sehat. Karena naon kunaon aya naon ieu teh ngadenge beca. Jadinya teh aya musibah. Nah, eta mah biasa lah. Dari jalan mendak kitu atuh. Padahal kan hari uing teh pan supir kawakan, supir jago. Tapi aing tarik cilaka nya cilaka we wah. Mata kudu naon teh urang teh kudu hati-hati segala rupa oge. Naon can ditawaran juga Haus atuh wah. Eta wae pribumi teu nawaran. Nyata ieu teh kernuan rek anu parikni ka dieu. Anu piknik kan di mana? Belut cenah rombongan belut rek ka dieu. Pamut, pamutna atawa Biasa barudak, biasa liburan. belut oge sok pipi ka dieu wah. Sarua sok ngadon balot rampe belah dinya. Resepnya banyak. Jadi meresep. Resep di dia mah sireum wae ge atuh backland. Nya kita gitu. Tenangkeun. Ruas keneh ieu teh kamari teh. Ari kajadianna mah ada ai tenang nama geus tenang nyikira. Ngan ku teu ngarti di dinya teh kan supir kahot, nah nepi ka kecelakaan kitu. Nya jeung loba korban teh. Heuh eta nu teu ngartina teh nabe loba korban. Iya. Alternatifna naon? Justru eta geus aya alternatif, Pak. Jadi dina harga teh ke dina pudunan. Pudunan. Nah, pudunan. Heeh. Tah. Tapi tiba-tiba rem blong. Jadi ada saya mah tenang. Oh, ari teh tenang. Tenang, rem blong oge. Jadi sebab lamun gemper bisa lebih gawat. Nah, harga teh dihareup teh aya aki-aki belah kenca keur manggul suluh. Aki-aki belah katuhu anu hajat. Alas ya. Nah, Heeh. saya teh daripada pengparkeun ka katuhu, loba anu hajat pasti loba korban. Benar. Nah, mending tabrakeun ka aki-aki we. Pilihan teh. Nya. Heeh. Tah harita teh aki-aki keur dihareup teh. Pengparkeun ka aki-aki. Ka aki-aki. Ari teh katuh numpas kan hajat. Alas ya. Nya diudag we ku abi teh wah. Gelo siamane. Gelo Pada bongan aki-aki buat lompat ka ditu atuh. Sebelum teu lompat manehna hungkul. Lain kumaha mun isuk dirawat maneh. Dirawat di mana teh gering. Rumah sakit jiwa. Seteh nah bet diudag geus atuh tetongkeun kan. Panara abi mah istiqomah lamun hiji kadinya tujuan kadinya gitu. Maka kan disalahkeun teh nya aki-aki bertempat kadinya, maka abi mah bebas teh. Benar. Kamari diinterogasi teh kitu eta nya berarti salah aki-aki. Cek polisi. Aduh. Benar. Kajeng isuk mah di kantor teh dibere surat naon teh perawatan. Ya. Wah, tur nuhun Pak piunjang nanya. Ya cai deui we nya. Sok Kopi naon. lain jika ngajedak tarik berendirinya. Bisa gitu. Aing mah geus rem. Apa dong? Ya. Nges pukul masalah aki-aki dah geus di dihukum aki-aki mah. Aduh, aing sekian kalian nya nuhun tanya. Besok Ada ekli kadinya tah. kemana deh? Yang bus, harusnya ada tabrak-tabrakan deh. Tapi mun aya waktu mah mending bunuh diri deh. Ya, itu pan truk nage muriang sabrak-tabrak eta teh. Trauma meureun. Heeh. Patakena keur di ubaran naon ngaranna teh? Naon ngaranna teh kejiwaan. Truk teh. Darah itu mesti ada. Nya. Banyak. Kade. Ya.